di pagelaran Jawi Keraton paling mercukonda jonggring salaka sawarga Maniloka. Kemang-kemang warna-warni di papais malar pantes sengit kastori angin-anginan yang otipati jagat nata Batara Guru ngahaturanan lingi resin rada kawuwuh Batara Indra Satria Tenyomaya seniman jeung seniwati pajidi mawa pancen anu pasti ngabantu pamarentahan jadi juru penerangan rempuk jukung sauyunan Pak Haji Ikin berningkatkeun pangwangunan digarawe babarengan ularek aing-aingan lamun senang teu heran lamun senang teu heran langka eling ka pangeran secara kengeng musibat Pak Haji Andun kakara eling pertobat secara kengeng musibat kakara eling pertobat ngupat si muat kabatur kalakuan nu teu jujur sameme ngupat mitutur pariksa badan sakujur siliomean jeung batu yang hati nu salah bere pitutur binangkin waspada ngatur ibu wajah nini di palaran tetanapu kade bahasa kade bukti tata titi sareng surti tingkah laku jeung saat tulaten jeung bupati Ritinun ing pasewakan busana maneka warna Ritinun ing pasewakan busana maneka warna maneka di pagelaran Jawi Keraton paling mercukonda jonggring salaka sawarga Maniloka. Kemang-kemang warna-warni di papais malar pantes sengit kastori angin-anginan yang otipati jagat nata Batara Guru ngahaturanan lingi resin rada kawuwuh Batara Indra Satria Tenyomaya
sami tungkul hamari keludat jebah narimang sabda ajrih ningali pamor nalendra watekuantos yang ngotipati jagat nata dudu dewasa manea sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan ngan dikalelei kedeh atra pertela anu pinuh kuwibawa Kakang Pancinrada kapayun linggih nakang oge anak King Indra Allah Allah nun adi guru puputon kemang kadaton semakin para juata marasang pun kakang nampi kana pembagai kalayan tansah diajeng-ajeng atuh ieu teh kunyuk sumanga aya pikersan naon purwa panjenengan kersani malam naon anu bade didugikeun pun kakang tansah ngajeng-ajeng adi guru memang aya hal-hal anu bade didugikeun we ku kaula tansah diajeng-ajeng sajabina ti eta atuh hapunten we tinu pihak kalepatan ageng semonten alit putra Batra Indra layan tansah ngajeng-ajeng aya pikersaeun naon ieu teh purwa ramati waji kersani malang tangening Kakang Pancinrada kaula saperkawis makaula teh sono we Kang uloh sami kaduana ti eta ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan sampean parantos tiasa nyaosan kana pangangkir kaula laras dau kalayan teu kantun atuh kaula teh bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna tina pengabdian Kakang Panyi oge ka para juata marasanga juata perluanten bayar-baya sasat henteu ngijing sila bengkok sinembah sapanjang jag-jag mah sapanjang kaange mangga teh teuing etang-etang nyontoan ka para nonoman kitu bujeng hingat tanaga emutan dalah dugi kapati oge kapan waktos diistrenan teh kitu toh pati jiwa raga nyawa kadikeun kasalamatan negara sareng bangsana nya kanca ararisin teuing ayeuna dewa kedah jalir jangjilan jalinci luncat pulang udar tina tali gadang amit moal teu dijarebengan komo ayeuna mah geuning masyarakat teh amuing geus kritis nya kanca geus mung dibobodo ayeuna mah jelema teh cung ti malam tas saja binati kitu rupina ieu teh tina kaharenghengan marcapada teh ayeuna di sawarga oge widadari teh seueur pating jarerit para dewa pating karoceak kawah sandre di muka panasna beda ti sasari ieu teh mangrupikeun hiji totonen yen di jagat raya Pramudita dina waktos ayeuna dugi ka hese milarian jalan kaluarna pikeun nengtremkeun kaayaan marcapada anu mawi adi dina laresan di rupina eta teh parantos ka uninga kusadayana jalma-jalma anu aya di marcapada teh parantos teu payaan teu kaopan aya nu salah saeutik kadang-kadang dugi ka murah pisan nyawa bencana alam paingan atuh paingan adi para luluhur urang kapungkur